Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kilah iki ku pasal sawiji Yaroha harabiyan aw murtadan aw abdan nafsihi tadkalana tuannya si wong ing kafir kang bangsa harabi atawa ing wong kang murtad atawa ing abidawa kaya si wong fa aslama maka manjing Islam ya mazkur minal harabi wal murtad wa abdi sumpamata kari-kari mati ya mazkur minal harabi wal murtad wa abdi bil jarhi kalawan sebab tatu fala dhamana maka ora ketempuhan iku wajib Wakila dan ucapakan apa labad tajibu diatun wajib apa diat walau romahuma lan lamun ngabalang ya si wong huma ingkarane harabi awil murtad wa atakolan merdeka fa aslama maka merdeka ya harabi murtad Wadakolan merdeka ya gitu abid fala kisos maka ora kisos iku wajib wal madhabu wujubu diyatin muslimin lan utai madhab iku wajib diyate wong kang muslim mukhafafatan alal akilati Mukhafafatan alaikan den entengkeun alal akilati ingatase asobahe alal akilati ingatase asobahe para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sadajana urang bacakeun heula Fatihah ka hiji ka Muhammad Yusuf bin Uput pangodokan kedua Haji Subin bin Ajah Jayan wafat tanggal 9 Ramadan waru 1 kemudian gitu Ibu Anah binti Saini meninggal tanggal kemudian itu 100 hari Suhebi Haji Munin Cisoka Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Alhamdulillahi rabbil alamin mun ngadenge urang nu tadi dibacakeun Fatihah berarti ninggalkeun dunia urang mah masih keneh dibere hirup dibere sehat dibere modal jang dumadeus ka Gusti Allah Subhanahu wa taala urang pake dedeketan ka Allah urang pake ibadah sesa umur urang nu pasti jasa moal birek deui moal mangmang deui urang ge sarua kos nu sok dibacakeun Fatihah ku urang pasti jasa bakal maot nak mun geus kolot Kaman geus moal kebal deui bae pokona pasti jasa tamalah moal kebal deui
nu ngora onam rarasaan tapi kadang-kadang nu ngora deui loba jasa dongeng maot anu ngadadak di masjid ieu taraweh bareng jeung kula subuh maot tinggalkeun dunya di lembur-lembur sejen nu keur sasalaman ngagedepek nu keur nungguan buka 10 menit deui diuk ngong azan lain dahar dikubur loba jasa. Etalah contoh-contoh ti Gusti Allah jang supaya urang inget urang ge pasti bakal maut. Mantak cek Kangjeng Nabi kafa bil mauti wa'izo, cukup paeh eta sebagai penasehat. Teu kudu dinasehatan ku kiai, teu kudu dinasehatan ku ustad, komo kiai-kiai Golkar mah teu bareres. Ku paeh bae dinasehatanana cukup cak paeh teh tah sia moal kebal deui sarua jeung ieu cak paeh teh urang nu ngurusan urang ngagotong urang nu ngubur tapi teu inget ka paeh da eta pangbloon-bloonna jelema mah eta tah sakitunya na ngurusan mandian mungkus ngubur tapi teu inget ka bakal paeh ta eta tah teuas jasa tamahat. Kahiji nomor kaduana urang bersyukur ka Gusti Allah puasa tamat nu tamat mah nu teu mapagon bae henteu. Tahun kamari pacek cok teh lebarana puasa bareng. Tahun ieu puasa teu bareng. Lebaran bareng. Ieu benerna ieu. Adu dalil antara hisab jeung ru'yat papadambung eleh. Padahal hisab mah dhaif. Nyekelan hisab dan nyekelan kaul dhaif. Tapi ingat ka Gus Dur, yang lemah pun kalau dipegang sama yang kuat jadi kuat juga. Etalah bahasa Gus Dur nu kadenge ku celikula. Ketika puasa berbeda, Gus Dur kunjungan ka kaula nyaritakeun tungtungna seperti eta. Jadi nu kudu dibake mah tetep bae ru'yat. Ya. Ngan nu ngaru'yatna kudu nu ecreug. Kudu nu bener. Hisabna kudu nu bener deui. Lantaran urang nyaritakeun hisab berarti eta teh taraje pikeun ru'yat. Bahasana ge ana hada imkani ru'yat sanyana bates kongang ru'yat imkan ru'yat mungkin jasa ka ru'yat darjatani fa aktsara minimal 2 darajah kaditu nama sabod mun di bawah 2 darajah ulah dipercaya sakitu teh hisab cek kiai lamun teu genep darajah mah ulah dipercaya bener tak kiai nu ngomong kos kitu teu salah saeutik-eutik aja cek kiai lamun teu 7 darajah ulah dipercaya bener jasa tak kiai teu salah samenel-menel aja menel tapi timbul teu menel cek kiai lamun teu 8 darajah ulah dipercaya hisab mah bener jasa. Jadi nu salah tuh, jadi salah mah tukang beca. Bebe jadi menarik datang ke jalan didorong-dorong. Blod dan tukang beca. Eta nu salah aja. Tak sakebelna tukang beca mah teu ecreug. Salah ngomong. Ku pamajikanna ditanya, "Ka mana?" "Narik." Didorong. Kalau nu sugih tukang beca baca mimitin lagi nggak bohong. Aduh, masya Allah. 2 darjah bener.
nu ngomong 4 darjah bener, nu ngomong 5 darjah bener, ulah nyalakeun kanu 2 darjah sing ade. Nu ngomong 7 darjah ulah nanyalahkeun kanu 2 darjah, nu ngomong 8 darjah bener, ulah nyalahkeun kanu 2 darjah bener kabeh. Sebab tama sapira pikih mah fahkum bizahir, tinggal buktikeun kalapangan ja pikih mah kudu dibuktikeun. Nu ngomong kudu 5 darjah buktikeun ru'yat, nu ngomong 7 darjah buktikeun ja aya tempat ru'yatna, nu ngomong 8 darjah buktikeun, ulah ngomong di jero kamar, ulah ngomong di majelis bae, ulah buktikeun ka leuweung. Pan eta teh jang ru'yat buktikeun. Ternyata dina kitab karangan Habib Usman, kitab karangan Kiai Mansur, kitab karangan Kiai Junaid ahli Palak Tangerang, kula boga kitabna. Boga kula mah kitabna lain sambarangan. Tuh moal pati-pati ngawudu. Aduh. Nu ngomong kudu 4 darjah buktikeun ru'yat, coba. Nu ngomong 2 darjah buktikeun ru'yat, coba ka lapangan tama sakadar utang hitung di kamar tama kos kitu mah bari nangkep pamajikan ge bisa ngitung kos kitu ieu. Bisa tama dihitung ku salakina ieu hiji 2 berarti di luhur. Atuh bisa tama. Ngan buktikeun ku ari besi anu keukeuh 7 darjat 8 darjat, coba ka tempat ru'yat 4 darjat ka ru'yat tah henteu. Ternyata ka ru'yat atuh ulah keukeuh. Ja ieu mah pikih. Nu keukeuh 4 darjat teu meunang kurang ti 4 darjat. Coba ru'yat ketika 3 darjah ka ru'yat tah henteu. Ternyata karu'yat atuh ulah keukeuh, cabok ke keukeuh mah ku ahli palak. Ketika keukeuh 3 darjah, ternyata begitu ru'yat tuh 2 darjah setengah karu'yat atuh ulah keukeuh. Moal pati-pati Kiai Mansur dina kitabna anna hada imkani ru'yat darjatani mun teu ditajribah nyana lain sambarangan kiai wali nyana mah. Mangko wahak itu mantak kula membung nuturkeun Amerika, embung nuturkeun Inggris, Belgia embung aing mah satungtung aya keneh kiai bae. Geus sakitu bae nek nuturkeun kiai bae teu hayang jejedis najis aing nuturkeun bule. Kecuali bulena asup Islam daek teh mah. Lebih kang gitu ge. Aduh, Masya Allah. Nah, jadi ulah waka ngomong keras-keras, buktikeun. Bulana eta keneh, bumi eta keneh, manzilahna eta keneh. Eta keneh teu robah. Ketika diru'yat di zaman Bung Karno, diru'yat di zaman Soeharto, 2 darjah leuwih karu'yat kadeuleu. Kuno ru'yat teh kadeuleu begitu ganti presiden, ganti kuari anu ngahareupan presiden, konflik makin besar antara Muhammadiyah jeung NU. 5 darjah teu kadeuleu bulanna anu silem apa matana anu kahalangan ku rupiah. Tinggal kitu bae tah mah ulah hese-hese. Haju jadina kitab tuhpah eueuh wayajibu ru'yatuhu di Sukabumi ya eueuh. Eueuh wajib, kawajiban ru'yat kudu di Sukabumi bae ja eueuh. Eueuh kawajiban ru'yat kudu di Semarang Kudus bae ja eueuh malah di kitab nu penting sumuri ru'yati andai kata diketos ka deuleu bulan wajib. Diketos mah ketos. Entah kudu dicakung geus apa geus biasa diketos ieu mah, dipangodokan jero jasa ngodokna.
kadele bulan atuh tinggal dipanggil ku pemerintah bener sih henteu bener wani sih di Sumba tanggung jawab sa Indonesia sih awas dorakana sa Indonesia sih mun salah wani kula mah nu matak wani sih kula dibere duit henteu kula mah naon henteu wani atuh naon salah make otak anu bersih make pikiran anu bening teu kudu aya poting-potingan isin ka negeri Mesir mainnya rukyat kudu poting ya eueuh ikih mana nu kudu rukyat kudu poting coba besi aya kitabna tapi kitab salaf ulah kitab kholaf mah jedis aing coba sugan diroboh ditufah di minhaj sugan aya di mana nu kudu poting ya eueuh ngisin ke negara aing kunaon kos karari itu eueuh poting-potingan aya nu neuleuh panggil bener sian teu barang di deuleuh si mah edan beureun orang nu edan atuh lain percaya nu edan tah tinggal kitu doang neulah loba nu ru'yat teu disinglet 2 darjah setengah ka ru'yat tapi henteu diperhatikeun ku pamarentah nu genep darjah teu ka ru'yat eta nu dimumule ditonton ku dunia ditonton ku rakyat Indonesia tinggal nu bisa ngaji bae seserian ru'yat kos budak orok sidang isbat teh kos kitu lain kitu kula teu bisa nyalahkeun ka nagara ge lantaran kuarima nagarana keur kieu teu bisa nyalahkeun ka kiai ge ja kiai ge hayang marili Avanza salah nu salah sebenarnya jadi nu puasa poe Jumat hisab bener nu puasa poe Sabtu ge bener nu salah nu nyieun keputusan nu siap tanggung jawab di akhirat sabaraha ratus juta manusia nu kudu ditanggung jawab ku tangkorakna ai mamang mah tuh cak Allah salah sia puasa poe Sabtu pan kula mah keputusan di TV emang eueuh kiai sia di lembur sia aya pan teh nanya lain Golkar jadi teresep yakin teh hiji ke jeung bendera Golkar kan mantap indah jasa kamari aya Kapolres datang ke kula nyana memperhatikan soal awal puasa nanya ke kula Pak Kiai kayaknya nggak beres ini ru'yat cak Kapolres iya Kapolres nanya yuk kayaknya kurang beres ini nah sekarang pertanyaan saya bagaimana bagi saya yang selalu memperhatikan televisi untuk keputusan awal puasa sementara ke kiai saya jauh dan ini dosanya siapa yang menanggung jawab cekula Kapolres loh jadi kok begitu saya kan nunggu TV jadi saya kan banyak kiai ke kiai yang lain jauh berapa jauhnya sih ke kiai bandingkan Bapak mau nanya ru'yat ke kiai terdekat yang dianggap bener dengan Bapak apel ke rumah janda jauhan mana oh suka begitu cara kiai mah aduh ai kajahe atuh terus bae jauh ge ai dek nanya puasa ka kiai asa jauh tampil ngabek Kapolres kos kitu ieu cuman istimewa berarti Kapolres bae nanya hiji nomor kedua ieu mah seputar bae mah seputar nu salah kula menyaritakeun seputar puasa jeung lebaran nyaritakeun dalil mah pabelit biasa dalil mah iembung eleh tumbung eleh tungtungna beak dalil gelut beak gelut jadi kiai jeung kiai gelut aju ka ditu silih teluh pentolol eta sebab embung eleh ego kabeh ge sebab kiai da lain kiai ruhani kiai na kiai Avanza sekupi aya orang luhur dipunclot moal bejakeun dipunclot pokona sababaraha urang ketika akhir pengajian di dieu nyana ngutus akhirna hasilna nuturkeun di dieu sababaraha penggede di luhur puasa akur jeung urang poe Jumat teu kudu dicaritakeun lobana jeung teu kudu dicaritakeun punclotna nu jelas babaturan presiden
Itulah hasil akhir pengajian penutupan di dia kunyana diparake Jum'ahnya na puasa walaupun taraweh pada malam Jum'ah di imah masing-masing sebab menjaga kondisi negara keputusan negara Sabtu berarti taraweh di masjid nanya na malam Sabtu nu malam Jum'ah di imah masing-masing nyotar aja untuk itu bae pokoknya mah pengakuannya na seperti gitu loba tah nu dilaluhur punclot puasa nuturkeun di dieu hisab padahal kula teh hayang dituturkeun jeung ulah kula mah kula bae cek kula ge paling kula mah dulur kura jeung pamajikan jeung anak sakitu bae andai kata pamajikan teu nuturkeun ge masalah nu penting mah sare nuturkeun bae masalah geus teh mah nah beres menjelang puas menjelang lebaran aya deui nu silaturahmi deui ti punclot moal bejakeun ulah punclot apa pokona mah punclot lah geus beusi sok teuing sababaraha urang nyana beusi lebaran teu kaburu ka dieu sebelum lebaran nyana silaturahmi ngobrol jeung kula nyana ngajelaskeun bahwa puasa ikut hari Jumat taraweh nama seperti tadi nuku kula deuk dicaritakeun padieu kabalinger kabeh ge ari kiai di lembur kekeh kudu poe Sabtu milu ka pamarentah sia haram sia teu milu ka pamarentah mah dengan dalil atiullah wa atiur rasul wa ulil amri berakas sia haram nu puasa poe Jumat gagah jasa tak kiai nuturkeun pamarentah sia ai pamarentahna nuturkeun aing pikir kotak sia ieu seputer bae ieu mah entar nyaritakeun dalil kenyataan bae aya nyana nu dipunclot kunaon nuturkeun hisab ka dieu lah cek malah di dieu mah diulah-ulah ari ieu kiai nu dihandap ngawajib-wajib nuturkeun pamarentah ai pamarentahna nuturkeun aing da kumaha coba hai coba pikir tah ieu lah zaman kos karar ieu badag sing ade ngomong besi ti soledat ulah tarik teuing kiai-kiai nu diharandap lantaran berarti ngajongklok Carwa aja ngajongkol loh siah tak ada itu keke nutur ke pemerintah nurut ke pemerintah ai pemerintah nah nuturkeun kiai nyana ngomong nah ini kan babnya bab ibadah kiai nggak boleh sembarangan saya harus nanya sama kiai yang bener ai berarti kiai-kiai itu tuh bener jangan ngomong nakos gitu saya harus nanya ke kiai-kiai yang bener dong secara ini kan ibadah khusus sama Allah jadi kita ngomong kos gitu mun kadang nginta ku kiai anu parah jasa anu ngaharam-haram puasa poe Jumat adukeun ta jeung si eta kada jeung nyana bae geus ngobrolna ka ditu tah ieu mah seputar bae ulah kenceng teuing sapira pikih masyaallah jol aya kiai ti Serang moal caritakeun dalil deuk caritakeun kanyataan bae kiai ti Serang kira-kira umurna 70 tahun lebaran acarana ka kula limaan Waalaikumsalam beda kadeleuna ieu kiai rada cekas banget pandai bangsa pedagang politik mah rumeuk ieu mah cekas make pipa kajen kumaha berarti Kelly ngobrol geus beres ngobrol seputar silaturahmi minal aidin wal faizin nyanaman nusa urang kakarak kata dieu hayang ka dieu pikeun ieu bubuhan hiji kolot dua waktu nah ieu mah aya waktu kiai alhamdulillah kula kepanggih cenah jeung kiai atuh komo kula kudu nama kula nu ka ditu lantaran kula mah ora henteu cekeun geus urang penting mah kapanggih nu deuk ditanyakeun kieu ai kiai puasa poe naon kula nanya ka kula nanya ka murid kula bae si kula teh murid gula mah poe Jumat jadi gula tujuh mah aku mau pulang seri ada di gitu tapi gula mah teu ngajak cek jangan kula bae ngana nuturkeun sabodo teh mah nuturkeun ada datang ka mana kumaha hayangnya bae tapi ra nuturkeun wayah kempes baneureun wayah ubeng sinuturun tapi ra nuturkeun atuh ai kiai poe naon sekolah dinten naon pas abdi mah Sabtu
guru kula geus maot kula ngadaikeun di TV bae cenah berita pemerintah lantaran cek guru kula tuturkeun bae pemerintah akur sasaha ge kitu satungtung bener pemerintah nu manda kula ka dieu kieu cenah Kiai kula puasa teh poe Sabtu haju ngajakan ka masyarakat urang mah Sabtu bae sanajan batur Jumat urang mah Sabtu bae tacak Kiai teh ti serang ngan barang kula neuleuh malam Sabtu bulan geus kadeuleuh ku kula ieu kula teh jadi asa doraka cak kana bulan teh geus kadeuleuh teh kumaha ke ya teu terserah Kiai si kula teh jatuh kula teu bisa ngomong ku kula mah sapira ngitung hitungan eta diakurkeun jeung ru'yat ternyata ru'yat di tilu tempat bahkan nu di Sukabumi ge ru'yat ngan teu dicaritakeun nu babarengan jeung pemerintah ge aya kelompok ulama kiai hisab nu ru'yatnya nama neuleuh taru'yat oh jadi pada malam eta ru'yat pahingan kula malam Sabtu teh gede jasa cenah bulan haju kula asa doraka ieu ka masyarakat tah ieu kula kumaha di terserah Kiai henteu cenah teh wajib qodot da teu pugu cek Kiai itu geuna jeung Kiai mah tinggal dibalik-balikeun bae janya nu boga dalil kula teu gadalil saeutik acan nyana keneh nu ngomong asana cek kula mah cenah wajib qodot meureun ya teu sabodong Kiai kula teu ngomong saeutik acan tapi cenah kos kieu beureun nya mun urang salat lohor asa teh beureunanan geus waktu prak encan atawa liwat sugan teh aya keneh orang geus kaasaran atuh pan wajib qodot cenah cak nyana keneh nyana nu ngomong atuh berarti cak keneh teh kula mah rada qodot bae atuh sabodo puguh cenah cak Kiai teh kula mah loba omong sebab kaluar ti sungut kula ieu loba nu mitnah kaluar ti sungut kula loba nu mitnah tapi batur mah nu kaluar ti sungut Kiai batur jan henteu nanti kula mah terserah Kiai henteu cenah kula mah cek Kiai kodo ih balik deui ka aing lah cenah kula mah deuk kodo bae deuk ngabejaan masyarakat engke supaya kodo lantaran kula neuleuh langsung malam Sabtu bulan gede lamun sarita neuleuh bulan loba masyarakat malam Sabtu nu ka kula laporan mantes taraweh kring telepon ti sababaraha daerah bahwa kula malam ieu neuleuh bulan malam Sabtu teh geus kadeuleuh ku sarerea tah termasuk Kiai neuleuh ka bulan malam Sabtu teh caknyana berarti kula kabeunangan ieu kula mah deuk qodot atuh sabodo Kiai jangan teu puasa ge loba ieu Kiai cek kula eta cek ada teh kos kitu tah Kiai nu sadar seperti kitu aya deui nu kudu kadeuleuh ku sorangan bae poe Jumat can kadeuleuh poe Sabtu can kadeuleuh poe Minggu can kadeuleuh poe Salasa jadi jana puasana poe Salasa sabodo geus wasing-wasing wae jeung sorangan batu elos tah kos kitu carita seputar puasa ngan lamun dicaritakeun urusan fikih atuh salah cek fikih tetep bae kudu make aturan fikih dina lebaranana alhamdulillah aya keneh kiai ti Punclot pejabat ti Punclot nyaritakeun urusan lebaran kukula rada ditegor saeutik Pak menurut saya mah enggak usah ada isbat sidang isbat sebab tidak menambah ilmu untuk masyarakat memalukan kita tengok ke belakang di zaman Pak Harto urusan rukyat di zaman Pak Harto sangat bagus sebab didukung oleh seluruh organisasi tidak ada konflik apa-apa akhirnya enak sebab masyarakat kan ada yang mau motong ayam ada yang mau motong kerbau ada yang mau mudi jadi biar pas beritanya jadi enak kedengarannya pasti kula ngobrol gitulah poe Kemis Jumat Sabtu Minggu Lebaran alhamdulillah
keputusan di televisi seperti naon nuku kula diobrol tanpa aya naon-naon langsung diputus mungkin lain ngan sakadar kakula bae loba kiai-kiai nu didatangan utusan-utusan khusus akhirnya jadi kesimpulan diberitakeun tanpa aya embel-embel sebab kukula dicaritakeun darjahna malam minggu di awal Ramadan awal penutupan pengajian malam minggu geus eueuh darjahan hese nyaritakeun darjahna ku luhur-luhurna lamun deuk ka masalahkeun darjah deui kotok teu kapencit deuk lebaran teh tah ieu nu jadi masalahna akhirnya ya alhamdulillah keputusanana sakaligus ulah nyaritakeun nu eleh jeung nu menang eueuh nu eleh jeung eueuh nu menang nu eleh mah nu henteu meunang ridho Allah nu menang mah nu menang pangampura Allah subhanahu wa ta'ala tinggal jangka hareupna hati-hati sebab di negara keur meujeunna keur kos kieu deuk dirobah ku ari kitab salaf ku kitab Amerika etalah permasalahanana dorongan ti Amerika nu luar biasa geus bab politik kemudian ekonomi ku ari ka agama. Nah urang satungtung aya nu nuduhkeun ulama maning make ulama bae sakitu bae geus abe urang teger di dunia teger di akhirat ge teger lantaran boga kayakinan nuturkeun para ulama usholihin sing hade jangka hareupna nu geus mah geus ulah dipasinikeun nu penting mah urang mudah-mudahan dihampura dosa urang mudah-mudahan urang dipikaridho ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala jakabeh ge nyembah nama jeung ibadahna ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tinggal ka hareupna sing hati-hati lantaran ieu kos kieu permasalahanan mun Kapolres bae ngomong kok rasanya lain lagi atuh komo masyarakat di laluhur teh sarua bae kok begini nyana nanya akibatna loba nu nuturkeun para kiai negarawan nuturkeun kiai ari kiaiwan nuturkeun negarawan pan bloon eta kiaiwan teh kos tipiwan mah buru nah kiai anu ngomongna leupas teuing datang ka haram-haram puasa perbo mudah-mudahan dihampura ku Gusti Allah ku bodona dirina kana ilmu palak atawa ku nyemoohkeun ka ulama atawa meureun ngahajar salah saurang ulama atawa hayang kadeuleu beungeutna ku calon pilkada moal jauh ti kitu ja moal jauh lamun make hati anu bening moal datang ka heuras nu biasa bae ibadahna ka Gusti Allah subhanahu datang ka nu endeuk taraweh di buburak ulah taraweh haram dikunci coba teh aju masyarakat teu nurut di bloon endahan neangan musola pane tangan masjid doang nu kosong jelema nama taraweh keneh tinggal bepan tercoreng nama baik seseorang kiai tersebut di mata masyarakat lantaran nyanana kurang hati-hati antak naon oh sia deuk taraweh gitu malam iya atuh aing jamual aing mah isukan geus masalah tuh sia-sia aing kitu bae engke di akhirat lagi tuh sia-sia aing kitu bae saya amat ya bener jasa henteu nyana mau kitu bener jasa horenganan kieu kunaon galak amat geus itu disumbang pan aing mah yayasan sia loba omong ieu sia kunaon pan aing masuk dipere ku pemerintah per bulan sabaraha kan sabulan ngomong atuh sia sabulan sabaraha duit aduh Gusti besi coplok burung bebereanana puasa salah ge terus bae geus balik deui nu geus banggeus urang sakali deui nu puasa poe Jumaah nu puasa poe Sabtu nu lebaranana akur nu lebaranna beda urang ngadoa ka Gusti mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana ditarima puasa urang ku Gusti Allah
kasalahan-kasalahan urang lantaran urang bodoh mudah-mudahan diampura kaharepda urang sing hati-hati supaya tepat puasa urang jeung syarat. Tapi lamun kula ngaluarkeun dalil-dalilna mengenai hisab atuh loba jas. Sarajan dhaif marjuh ngaranna, kadang bisa jadi rojih. Kitulah pikih mah ketika dunyekel ru'yatna teu beres. Mun kukula dicaritakeun hiji-hijina bahasa Kangjeng sumuli ru'yatihi ku opat mazhab panjang. Kumaha Maliki, kumaha Hanafi, kumaha mazhab Hambali, kumaha mazhab Syafi'i. Di mazhab nutilu mah eueuh matla, aya matla sote di mazhab Syafi'i, tapi matla teh henteu bakal ngarobah kana kabarna. Teu bakal ngarobah, tetep bae bakal akur bae, begitu diteliti-teliti. Lantaran naon lantaran ru'yat teh moal bisa diru'yat lamun teu dihisab heula posisi-posisina beusi lain bulan nu kadeu. Geus panjang dongengna antara hisab jeung ru'yat lain di zaman kuari bae di zaman baheula. Dongeng sahabatna, dongeng tabi'ina terus ngan kuari mah teu kudu dipacekcokeun sabenerna mah lantaran geus loba kasimpulan-kasimpulan hasil daripada dongeng-dongeng kisah-kisah nu baraheula geus dikitabkeun jadi ijma ulama tinggal make na hungkul. Tah sakitu ala kadar seputar puasa jeung seputar lebaran sok rempan jasa urang ku Kangjeng Nabi di jero puasa henteu meunang marah tapi ternyata urang loba marah ku sebab perbedaan puasa jadi marah. Ku sebab perbedaan lebaran jadi marah nu urang dicoba ku Gusti Allah nu aturan dihampura jadi henteu aturan puasa urang bener jadi teu bener lantaran marah etalah nu teu pati dijaga geus ieu kabeh ge hakikat nama ti Gusti Allah. Kiai nu keras ka sabtu ti Allah, kiai anu kujumah ti Gusti Allah. Ieu teh nyoba ka para kiai, ka para masyarakat datang ka mana coba kesadaran berilmu, kesadaran beramal terhadap Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang dina minggu ieu ngamimitian deui pangajian urang. Mulayan deui kebenaran keur ngabahas masalah jarhu, masalah kisos, masalah males pati, masalah bangsa kitu pertatuan nu ieu teh geus diatur ku para ulama meunang ti hadis belah dituna ti Al-Qur'anul Karim walil qisas hayatu ya ulil albab. Dengan dilaksanakeun qisas bakal aya kahirupan anu loh jinawi nu tentrem nu sakinah nu indah. Kusabab teu dilaksanakeun qisas maka paberencai jeung pabentrok bae di negeri mana bae. Urang nyaritakeun urusan kisos di negeri urang geus eueuh saeutik-eutik acan. Lantaran negara urang mah adalah lain negara Islam tapi negara demokrasi buatan manusia. Geus bisa bener bisa salah, bisa heueuh, bisa henteu. Ketika aya nu bertentangan jeung Amerika bunuh. Teu naon bukti na geus sabaraha nu dibunuh di urang dianggap teroris. Aya nu puguh bunuheun nu nyaan nembak nu nyaan ngabunuh diamankeun. Anu bertentangan jeung nagara bisa dipotong leungeunna sanajan teu maling tapi nu maling triliunan miliaran aman. Itulah di negara nu teu ngagunakeun hukum Al-Qur'anul
Karim sekedar supaya orang sadar bahwa di negara orang teh lain make hukum Al-Qur'an, lain make hukum hadis Kanjeng Nabi, lain make hukum ulama ijma jeung kias. Ieu mah kumaha kokocoran ti ditu bae di Amerika namantak nu ngadukung kana kitu hukum-hukum pamarentah tinggal engke dirasakeun bae di akhirat. Selantaran lain make aturan Al-Qur'anul Karim. Haju kumaha atuh ieu urang salah? Teu salah. Aju bener atuh urang henteu bener. Naon atuh? Atuh di hewan ge aya mandalungan. Jadi negara urang mah negara mandalungan. Bebek hiber. Manuk lain, bebek lain. Disebut mandalungan. Lah ieu ge negara urang kitu. Geus kiaina ge nu ngadukung pemerintah kiai. Kiai lain negara lawan lain. Kiai mandalungan. Geus kiai mah kiai bae, ulah sok engkeuy-engkeuyan jeung sukarari itu. Nyana wae hayu nu ngamajukeun negara urang mah ngaminan bae disungut. Supaya tala lentrem nganasehatan masyarakat. Kitu bae sih. Lantaran naon ieu ngahayu-hayuna ieu nu dilaksanakeun lain hukum Al-Qur'an. Tidinya tapabeulit asana hate. Mantap kok ngadukung baik supaya aya pamimpin aya milu abring-abringan mah ulah ngadoakeun supaya tentrem jadi nasehatan ge geus sararese. Lain teu nyanaho nu korupsi teh japala linter, tapi makin pinter deui korupsina. Gitulah di negeri Indonesia. Moal kebal hirup di dunia bakal pararae. Urang nu nongton bae kana lelempangan apa marentah kaler kidul pakal pae nu ditongton ku urang bakal modar sarua bae ke pengadilan terakhir mah di Rabbul Jalil dihareupeun Allah kakarak dedinya nu bener dibenerkeun nu salah disalahkeun kuari mah nu bener disalahkeun nu salah dibenerkeun nu penting mah loba dalil salamet di dunia sogok menyogok dan lain sebagainya di akhirat bake teu bisa kitu. Kuari manggeus terus-terusan urang dijajah ku Amerika. Politik dijajah, ekonomi dijajah, ka haji kuari dijajah. Agama berarti puasa geus dijajah ku Amerika, dibentrokeun awal jeung akhirna geus 4 tahun. Kuari munggah haji, aya tabungan haji. Setelah diselidiki ku para kiai-kiai ternyata orang tabungan haji teh haram. Mangkaning numplek kana tabungan haji dititahna dina fatawi dititahna dina idoh sing hade jang munggah haji mah kudu neangan dana nu sah halal sebab deuk asup ka negeri tanah haram deuk amprok jeung Baitullah sing hade dana jang munggah hajina kudu numpang halal kuari mah kredit terus bae kuari mah geus we naon kitu garana tabungan haji nginjem di nyana haju ngasupkeun ka jana kitulah menurut fikih geus haram tapi kan dilaksanakeun sabaraha persen nu kos karari nah iyalah makin ka ditu makin menjadi geus jadi umul balwa tapi urang ulah kababawa. Perhatikan baik-baik ibadah hanas ibadah ke Gusti Allah disalahkeun ibadah urang untuk perbaiki wudu urang nu rapih zahirna jeung batinna salat urang kudu diperbaiki zahir jeung batinna haji urang perbaiki zahir jeung batinna abeh urang dihareupeun Allah engke bener-bener dijadikeun manusia nu meunang ridhona. Tah mantep kudu hati-hatinya jangan naon atuh urang lamun urang ibadah haji kemudian ibadah nanti benang pangampura yakni nu mardud hanas jeung hanas mentak durapi baheula mangan sakadar bunga bang bae nu dimasalahkeun teh kuari geus teu jadi masalah kos halal padahal haram bae haram teu bisa jadi halal teu bisa jadi haram kecuali hiji darurat mengke lain deui
darurat ge teu ngahalalkeun nu haram ngan sakadar meunang ketika darurat. Urang mulayan ngaji neruskeun hanca urang. Cek ki musonif jaroha harbian jaroha murtadan fa aslama idza jaroha abdan fi hisihi wa ataqa summa mata bil jarhi fala dhamana idza jaroha harobian fa aslama summa mata bil jarhi fala dhamana. Zaid natuan Ki Umar sebagai kafir harobi geus ya bahasa bener nama dibacok ku Ki Zaid teh Ki Umar teh gancang bae sanggeusna bohewel Ki Umar nu kafir harobi teh ya geus teu daya teu upaya lantaran nu dibacokna pundakna bahkan naik ka luhur ka beuheung ngap-ngapan mah aya keneh tidinya Ki Umar nu dibacok ku Ki Zaid asup Islam. Beres asup Islam menang sapoe dua poe sumamata paeh bil jariku sebab dibacok tadi ta eta Ki Zaid nu ngabacok Ki Umar kudu katempuhan tah teu fala doman lantaran keur dibacokna Ki Umarna keur jadi kafir harobi. Ya jaroha murtadan fa aslama sumamata bil jarhi fala domana. Na'udzubillah min dzalik Umar muslim ai prakuari murtad lantaran pergaulan murtad kuari menyembahna lain ka Allah ka Yesus Kristus. Na'udzubillah min kebenaran Ki Zaid teh boga masalah jeung Ki Umar nu murtad dibacok Ki Umar nu murtad ku Ki Zaid geus bohewel pohara jasa kuari Ki Umar asup Islam maca dua kalimat syahadat teh meunang hidayah ai prak sababara jam eta sababara poe sumamata paeh eta Ki Zaid teu kudu katempuhan ngabacok Ki Umar nu status Ki Umar waktu dibacok murtad sanajan nyana paeh na statusna muslim tetep bae keur dibacokna bongan murtad teu kudu katempuhan. Iza jaroha abda nafsihi Zaid boga abid ngaran Ki Umar pan abid mah kumaha sayyidna bae sanajan digawe duitna ku sayyidna sanajan kuli ujrohna ku sayyidna jadinya nama geus dimiliki ku sayyidna besa kumaha kebo jeung sapi bae eta adalah abid kuari Ki Zaid ngabacok Ki Umar abid soranganana ai prak sanggeusna bohewel teh dimerdekakeun ku Ki Zaid geus merdeka paeh. Nah ieu salah doman Zaid statusna sayyid ngebacok Umar anu abidna waktu dibacok kuari paeh ku sebab dibacok geus dimerdekakeun kuari mah geus jadi jelema merdeka ngan waktu dibacok nabongan jadi abidna keneh fala domana teu kudu katempuhan. Wakila cek sakal matajibu diatun wajib kudu bayar diat kil maka dhaif lantaran kil mate kanyahoan qailna wakila litamrid segat kil mamaedakeun kana gering ya ne dhaif lantaran teu kanyahoan qailna ketika kanyahoan ge qailna lantaran geus kanyahoan pasti bakal lemah geus dijadikeun kil teh lemah cekal anu dhaif wajib bayar diat walau romahuma baslama lamun Ki Zaid ngabalangkeun batu atawa panah
ai prakena ka kafir Arabi atawa ka jelema murtad ai geus kena fa aslama tuluy asup Islam tetep falaki sosot teu wajib kisos geus ieu mah sakadar ngabalikan deui bae walau roma lamun ngabalang ki Zaid ka abidna ai prak abidna teh ieu merdeka dimerdekakeun ku ki Zaid paeh ku sebab kena balangan tadi ku batu atau ku panah ta eta palaki sosok teu wajib kisos gitulah aturan Islam tapi di aturan negara urang mah kuari atuh lain kitu deuk saha bae lantaran negara urang mah teu make Al-Qur'anul geus lain make hukum meunang di khaliq tapi hukum-hukum makhluk sekedarnya bae heulanan bahwa kos kitulah hukum nu aya di negara urang emang kos kitu kesepakatanan atuh kuari komo kuari mah atuh di non kitu ngaranna di monopoli ku Amerika atuh geus kitu bae nu penting mah aman bae tinggal kumaha we di akhirat urang rencana-rencana ngarubah-robah negara atuh geus sakieu ku teu rencanakeun ge berarti urang doraka ngan kos kieu kaayaanana atuh urang melemah jak kiai nu dipunclot loba jasa kiai nu di MPR atuh loba bahkan menteri dagatus tahap kiai di DPR pusat lain saeutik jelema ngarti atuh di MUI nage pohara jasa nu ngalalarti depag atuh loba jasa nu ngarti tapi ngan sakadar endek neureuyan hasil negara lain dek ngabeberes negara atuh tinggal ku wahang we di akhirat ja urang mah lemah urang kuari lamun deuk ngahayu-hayu urang ngarobah negara atuh urang ditalian ditemak bis temak atuh urang ieu sakadar ngadongengkeun keberadaan negara urang teh kos kitu padahal geus nyaraho atuh kabeh mantap geus urang mendingan ge lah ngaji ka masjid ka imah anakan kitu bae geus ulah hese-hese ngaji ka masjid ka imah atuh ugal silaturahmi ka imah kiai eta pamajikanna keureuneuh irang ngajuruna orang reuneuh deui tahun itu kula kadinya kereuneuh cenah tahun ieu kadinya reuneuh deui tahun eta reuneuh deui berarti teh teu ngajuru lain teu ngajuru deuleuh ku sia anak ambo atuh dihitung teh 17 anak masyaallah mun kotok mah mahal tah hargana wal mazhabu wujubu diyati muslimin kaul mazhab cek mazhab wajib diat jalma muslim mukhaffafatan alal akilah halna dientengkeun terhadap asobahna yang mengaji sekadar koleksi hukum di jero hate urang supaya nyaho kunyahona ungkul urang diganjar ku Gusti Allah Subhanahu dilaksanakeun wa iman teu walawir tadda wallahu a'lam bissawab.